Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkeun nami abdi Guswati, lahir bulan Desember. Dina denget ayeuna abdi bade ngadongeng rerencangan abdi kapungkur. Sok resep gugunungan, naik gunung. Hiji waktu sareng rerencangan anak ini ka hiji gunung mendaki. Kulantaran rencangan abdi teh fotografer, ya, payo we anteng motoan pemandangan nu aya di eta gunung. Ngan anu teu kapoto teh meureunna nu keur modal. Teu dipoto nu keur modal. Geus puguh nu halarangit kitu mah. Nyata sok serba halaraneh lah. Ongkoh cenah ka gunung teh. Mau melestarikan alamnya, tapi anger we kadang sok aya gitu. Buang sampah sembarangan, buang berak di mana we. Jadi we bararau. Anteng we tah rencangan abdi mah cepret. Ai pas hiji waktos teu sadar luak lieu teh papisah jeung babaturanana. Eta mamang kaning poe geus reup-reupan magrib. Terus katelah di eta gunung teh nya cek batur mah gitu. Ngaranna ge di leuweung lah di gunung. Sok aya wae lah kabejanakeun kitu nya. Sieun tah rencangan abdi teh. Kota teteng ka ditu ka dieu. Aduh. Sieun pokona mah. Tungtung nama balik deui weh neangan babaturanana. Menjelang wengi manggali geus poe eta mah neangan jalan balik teu kapangi. Teu malum di leuweung meureun ka pasar. Kotatang koteteng teu kapangi-pangi eta. Pas geus jam 12 peuting nya sekitar jam 12 jam 1-an lah. Da maehanna ge cek maehanna ieu mah carita teh nya. Teu apal da saking kusieuna meureun kasasar di leuweung. Antara jam 12 jam 1-an lah. Tiba-tiba manih jalan raya. Hatena tah jongjon. Ayo jalan balik yuk. Alhamdulillah ya Allah bisa balik. Cek maehanana kitu. Pas teu lila teh sugan we cenah ya neangan naon aya mobil. Teu lila aya mobil liwat. Dipegat. Bang. Pesat. Da malu meureunnan ngaliwatan leuweung sieun batu ge mobil. Teu eureun tungtung nama. Terus ka jam 2 tiba-tiba aya hiji mobil da megat mobil teu wae eta. Aya hiji mobil eta mah ngeuleut lalaunan. Lalaunan eta mah. Teu loba omong eta babaturan tuk musim megat itu ieu. Da mobilna lalaunan bukakeun pantona. Asup ka eta mobil. Pas dinajar mobil teh alhamdulillah. Aduh. Bisa oge balik tenang gitu. Pas dipikir-pikir deh, pas di jenajah mobil, malih kaharup. Sopirna, tapi maju. Astagfirullahaladzim. Numpak mobil naon ieu aing. Eta rencangan abdi, sieun. Ya teh mobil naon? Kamana supirna? Teu lila deui. Jugjug di luar teh, songkodor leungeun sabelah. Paling beuki luas. Adeg deh eta rencangan abdi. Naon ieu jah? Naon ieu? Teu lila tiba-tiba eureun eta mobil. Sapak eureun mah langsung bukakeun panto. Telecek teh lompat eta mah. Pas hiji waktu pas lompat aya kantin. Ngarenghap eta di eta kantin. Aduh. Sieun ceuk ibu kantin kunaon cenah maneh. Kengke nyaritana cenah. Capek jeung. Aya cai. Teu lila pas rek regot cai. Eta mah jog seak teh. Rencangan abdi di tengeulan. Cegar. Heula cenah teh. Naon? Aing keur sieun cenah ieu. Tah aya nu deungelan kieu. Kunaon cenah ieu abdi? Goblok sia cek nu deungelan teh. Mobil mogok ku aing didodorong paingan beuki berat atuh cenah. Ku sia ditumpakan. Beuki ngaheuleung atuh rencangan abdi. Paingan atuh cenah nya eueuh supiran. Si horeng mobil mogok keur didodorong bareng ku batuk. Eta cenah aing leungeun ku naon eta leungeun? Leungeun sia mah cenah leungeun aing eta teh cenah bisi malegot kana ka jurang ka mana diputerkeun ku aing setirna. Teu lila uset we pingsan.